Wah, woi. Hidup jago. Walah, siap boy deh. Halangan batu pasti batasan beradinya. Punten ke haji ya, memang. Saya minta kuring haji Bohar. Oh, haji. Salah, punten ya. Iya, ngiring gede ya. Aduh, lewat nonton ya. Kau nih teh. Merongkain mari jeung seuri teu ngeunah. Dua aing butak. Kaisinan Allah, bisa jadi pasea. Islami kan lagi nonton? Wah, rame ya, di kawit ke lagi wah. Terire kemarin dan terire ya. Alhamdulillah. Nume mulih kamari haji teh. Bos, boboh kamu. Kamu haji mau tahun harap ke maju ke itu dulu. Kamana Ke Jakarta. Oh. Nuhun ngaji ya. Tahun sabaraha kamu ka Mekah teh? Ayah 5 tahun ke Penggermuri. Oh, 5 tahun ka Pengger atuh teh acan eta pentingnya. Bermusim panas kamu haji mau itu. Gitu Ulah demi Allah ya. musim panas. Musim panas Di urang mah panas kan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah. 45 derajat Celcius. Malah gitu ngaji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah na musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nok teh teu kudu digoreng. Ditunda we na beusi asap, sades asap jang kajejek kontak da we Allah. baik kan dari yang Katipu si akak. Tukang nipu katipu. dari Bandungan ya Kang. lauk asin yang teu kudu dipeuleuh di teu mah tunda we na luhur batu. Asa kucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Raka-raka kegodek gitu aja. Aduh. Ayo. Di mana-mana ge ayo we. Ya. Uriogi korma ngora dia kan aya. Demi Allah Kang Haji merek ke dieu. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah, demi Allah ya. Dia. Anu leran. Oh, demi Allah ya. 5 kali sebeutik demi Allah. Haji nu dikati Haji. Roy dipegang gitu. aya di akang aya kere. Gitu. Oh, priyogi beriji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang ngaranna detik, jabe ngora. Haji, assalamualaikum ah. Ai dewe kakak kuku teh sok bangkrut teh. Model ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Ai kitu atuh nu kacida pisan minang diganti mah ngukut babu. Loba pisan hamana atuh da. Nya ganti ada mah kukut kakak ulah kakak kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana saturaga domba beda geus nyaho kana domba meureun apaan beja iya oge ti jangbaran kumaha ai buntal mayit teh dina buntut teh kukuring siranana bulu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut teh kaluhur teh eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung
sorong dayung mah lagu tahu lah dikukut oh ulah tuh sok saya sarwa jeung aing caturang adoma aing terus naon deui kukulin siran dina tuburna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyalawading mah kukut tama bakabarana urang ka ituna mun kukut eta keuneu nepi ka sapaehna cenah keur caturangana oh seueur ka cenah bakal watis paniisa teh ka ituna teh atawa domba turun tangis turun tangis teh kumaha kukulin cilan dina deukeut cucungikna lamun disebut gitu turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya karieuhan teh dirinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan dipecit ai turun ka ranjang tah eta domba teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah hasil dewe teh asa beuki ngaco teh dan urangnya teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia nanakeun domba nu alus mah cing sering jalu reng-rengan alus tanukna kieu tah jadi hamim oh domba teh nu hamim ya pantes atuh domba alus aya minang hamim mah domba tumpeng coba anu hamim teh kita nyono ka hareup malik tadi teu ngadempet kana beuheung dinya kitu lele pae rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh halus tah ina ceuk aing kumaha domba halus kumaha domba jalur nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jalur mah nu tanukan dua kanyutan domba jalur ieu jeung domba teh anu hirup gerapek da eleh we teh mah kabeh oge nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu terbadi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh munurna waduh ngebat panjang domba teh seperti di dia domba ayo domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galak ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu hiji goblok terusnya balik ke kanan oh nu nganterkeun ge ngongkos mah kumanya nah ge gua gel tah gitu tah eta teh domba halus kumaha awet mulus ya maneh teh ai jelema nyahan deuhan ulasan asihan halus nah eta teh domba teh kitu seperti seueur ieu domba ieu kita mulus dek diadu teh karunya lamun teu ku aing nyeuieun beli balik hade ka domba kitu teh deuleu ayo loba teh mah ulang baralik ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing sia teh mah teh nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu sajadi bangsa Kalijati lain bangsa atuh teh mah urang lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon nya
Alhamdulillah Gusti gede hati abdi ayeuna ye juga teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana aja dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun tak karenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deui Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres ulan aya kitu rada teu percaya nah manya Islam make ikat aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da wewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok pake nyeupah gamir atuh teh masya goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sadahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tama atuh gemul mah di dinya karena niwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh di gemor si goblok di gemol gemol mah pada dijualan moal atuh teh mah nya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sih ngaran urang wah pajang Raden Cecep Utadireja Datnawati Nogleun Sakokonangan Suryadi Laga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tatangga uing ngalukana Cece ieu cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belum nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain heuh manehna teh meunang katulah agak lain katulah Katolik menurut teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileng agama Islam diuji ku dewe sok rukun Islam aya 5 jemilaan saya ditanya ke rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 bunga haji mun kawasa di jalannya akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat buah-buah maneh anu ngaku nabi
Ahmad Sadet. Ya Ahmad Bagek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana ai kagenep balik deui kitu teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Ohnya alah Bisa maneh gawe teh bogan. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi kayak gitu, rumahku adalah surgaku. tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon Sarua Islam ai rukun Islam 7. Nah jadi laliur kieu ai tapi balalener nah make 7 sia teh Balikna make kapal. Narek lempang itu paeh atuh meureun tilalap di laut oge. tapi aduh mana deh ngomong naon balik di Arab teh kudu numpak kapal da lempang mah boleh urang teh moal nepi-nepi so syarah lah tapi bener euy waduh bener tauhid di rumahnya